Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucing tepang di sarang si kasep telepon imut lucu memaskan sasia segala tea ayah upi tengah keo. Mungkin kasadaya baraya sahabat Tisma sarang sahabat Epi di pasien pantayungan kesehatan di papari kelancaran rezekina. Cida zaman ayeuna mah susahna teu tulungan. Pakabutuh mah mani loba tapi teu laksanaan usap dada. Bari hese kana gawe unggal poe di imah bae. Gara-gara naku penyakit virus corona. Gusti anu mah suci kiatkeun ieu abdi dina cocobi. Kaharepan di zaman ayeuna nepi ka duit ge teu saperake. Pamajikan ge teu dibere, budak jajan ge teu mere. Unggal poe mani pusing pikiranna ge. Teberang penting mani rungsing nunaragi utang ngabringking uriling. Gara-gara si corona jadi kieu loba jalma nu sangsara ku si corona. Gusti anu mah suci kiatkeun ieu abdi dina cocobi. Ngahareupana di zaman ayeuna nepi ka duit ge teu saperake. Tobat pamugi kasadayana masih paparian kesehatan. Ayeuna mah disyukuri bae lah. Pamugi dilancarkeun kana rezekina, dilancarkan segala urusana. Masalah penyakit corona mah nah urang pasrahkeun bae ka Allah Subhanahu wa taala. Kanggo sahabat Epi di mana wae ayana, sahabat Tisma nu di mana wae ayana, wilujeng wayang kieu bae. Mugi kahibur sarang si kasep tempol ning tucu memaskan saset tengeran teh aya upin tengah GA. Teka cida zaman ayeuna mah susahna teu katulungan. Pakabutuh mah mani loba tapi teu laksanaan usap dada. Bari hese kana gawe unggal poe di imah bae. Gara-gara naku penyakit virus corona. Gusti anu mah suci kiatkeun ieu abdi dina cocobi. Kahareupana di zaman ayeuna nepi ka duit ge teu saperake. Pamajikan ge teu dibere, budak jajan ge teu mere. Unggal poe pani pusing mikiranna ge. Teberang penting mani rungsing nunaragi utang ngabringking kuriling. Gara-gara si corona jadi kieu loba jalma nu sangsara ku si corona. Teberang penting mani rungsing nunaragi utang ngabringking kuriling. Gara-gara si corona jadi kieu loba jalma nu sangsara ku si corona. Hatur nuhun pamugi kasadayana bae kahibur kitu nya permios.